gerak gede gerak lupa sing jauh tina maksiat anak ini ngarasa selamat akhirat. Jampe harupa gerak gede gerak lupa susah senang omat sholat anak ini benghar kade poho zakat. Jampe harpa pek dudunya serta kerna lir ibarat hidup di dunia rek hirup saumur dunia. Jampe harpa prakibadah serta kerna lir ibarat hidup di dunia rek cacap kesarepna. Ulah rek aral subaha anak ini sing percaya kanu kawasa. Sagala nu karanapan ku hidup tangtuna bongan sorangan. Di bapa ieu pepeling ngarah hidup hirup salawasna eling henteu beurang teu penting hidup kudu soleh satungtung nyari. Jampe harupa gerak gede gerak lupa sing jauh tina maksiat anak ini ngarasa selamat akhirat. Jampe harupa gerak gede gerak lupa susah senang omat sholat anak ini benghar kade poho zakat. Jampe harupa pek dudunya serta kerna lir ibarat hidup di dunia rek hirup saumur dunia. Jampe harpa prakibadah serta kerna lir ibarat hidup di dunia rek cacap kesarepna. Aral subaha anak ini sing percaya kanu kawasa. Sagala nu karanapan ku hidup tangtuna bongan sorangan. Di bapa ieu pepeli
cara hidup hirup salawasna eling henteu beurang henteu penting hidup kudu soleh satungtung nyari. Di zaman sagala hese nu ngabandar nolol oge jalma keur meujeuhna susah dioloan ditah maen. Eleh 20 kali pohoku menang sakali mun dihitung angger rugi bari dosa nambah deui. Nanaon untungna judi babaledogan jeung juri ngimpi nasib robah gancang ngahayal ka awang-awang. Ari nu ngaranna bandar matak jadi bandar oge geus puguh lain nu ecreg hate hideung ngabelebek. Jajeun teuing masyarakat nu eleh nambah malarat bandar mah seuri jeung nyalse da dosa mah urusan engke cenah mangusen. Teu sieun ku pangadilan sabab pangadilan mah cenah tempat ketidakadilan cek maranehna bapak sanes cek abdi. Pantang sieun pol kawani da rumasa boga beki ngabepe kanu teu eling jeger ta jeger jeger lujag lejek bari teu cakeun. Kanu
urip jeung sing percaya ladang di jalan maksiat dijamin moal manfaat. Disebut ngiblat tea pek nedakan nu kawasa sangkan hirup ulah susah. Nyang harap kudu ka kulon lain nyang harap ka kupon tong ngimpi beunghar ngadadak bisi akal sehat beak. Lain eta ari awak leutik ari beuteung gede. Siga impun genot. Bener, siga buru ya. Ningali awewe budak leutik. Beuteungna bareuh. Di bodasan dieu teh nah. Buru ieu mana nya anak bangkong. Nu hararideung. Impun genot pantes. Sing da aya tulisan dirinya. Pokona aya tulisan belangan dirinya teh. Dokter spesialis kulit jeung duraring gitu tah. Istri jangkung leutik lebar eta siga genot. Budak lalaki kase umur satepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Aya naon zamannya nganter gitu beraku. Ararane aya naon ku ararane. Budak awewe gelis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Aya naon teman antar gitu nih. Ararane aya naon ku ararane. Teuing tengah ngarti lah. Cek beja di jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peuting wedor sia. Cek beja di jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan bati ulin peuting. Ganeng sia. Nu matak barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba jurig nyiliwuri. Bisi ti belas tuluy dikekeset malahan bisa parem digegel virus. Tae kana power teh teu katempo tapi ngagorogot. Ari anjing pugupan ngegel teu katempo untuna. Da virus mantep. Mantak ya omen, usep, ipu, gin terutama. Kudu pipilih lamun ulin peuting. Bisi digegel virus. Ieu mah ngabejaannya babaturan nyah ya. Coba contohna soalna. Budak lalaki kase umur satepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Aya naon nyepungnya teh nya? Sigana mengantar merenya. Ararane aya naon ku ararane. Budak awewe gelis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Eta aya naonnya kana kitu nya. Aku nganter mah kitu na. Ararane aya naon ku ararane. Pasti aneh. Ya mengadenge sagenya cek beja. Cek beja di jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peuting. Cek beja di jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan bongan ulin peuting. Matak sing inget kali ulin teh nya. Nu matak barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba ubrut nyiliwuri. Bisi ti belas tuluy dikekeset malahan bisa paeh digegel virus. Eta
kudu dijaga teh gin ingat gin Dari virus penyakit Cek beja ti jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot batik ulin peuting Cek beja ti jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan batik ulin peuting Tuh ada awewe mah nya ulah balon Ulah kadelah nu mata ke barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba jurig nyiliwuri bisit di balasa tuluy di kakasa malahan bisa parem digegel virus eta nu kudu hati-hati teh Cek beja ti jurig eta budak lalaki teh kasogot duraring bati ulin peuting Cek beja ti jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan bati ulin peuting masak ulah sok ulin peuting sabab peuting mah loba jurig nyeliwuri heueuh Teuing atuh teh nya. teuing